musuh orang opat, hiji dunia, dua makhluk, tilu setan, nafsu jeung setan. Lamun aya jelema keur merangan setan, nu kadeuleu setan malulu. Setan bae setan. Kayak kunyana dibacaan a'udzu, kayak kunyana dikitukeun, kayak dibacaan ayat kursi setan dieu. Wah, keur leumpang ya setan teh guguli bedan we, sebab nu dikeun peranganna setan. Tah, hiji mangsa aya muridna murid datang ka guruna, aing hayang boga nasihat ti guru, dek neuleu. Kumaha ya guru ibadahna aing kieu bae, kabeneran. Pas guruna keur ngalawudu. Wah, ieu cek cenah aing nyonto guru ye. Wudu ye pas guruna ngalawudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalawudu. Hendak. Pas ka irung teh. Hendak. Pas ka banget. Hendak. Cak murid pan babacana kitu nya. Guru babacana kieu amat. Sekaleungeun. Henteu. Kadieu henteu. Kasuku henteu. Pas beres kata sia nu hitut. Cak murid aya yang nurutan lawan aya. Atuh lamun ku aing diturutan wudu kos kitu berapa ya? Kayak murid aing karari tu bae kade. Henteu. Geus sanana sia nu hitut. Tegarti. Tah aing nanyakeun bae ka guru, "Mama, gancang caritana bae mah kula rek nanyakeun ka Mama." "Aya teh Mama, ngolah wudu kitu amat." Ulah diturutan. Siapa bae na ngaji teh keur ieu di pondok. Nurutan aing. Henteu kula yang nurutan bae saya teh moal kuat sia. Ulah. Henteu kula mah ieu mah tadi bae rek nurutan jeung henteu mah sabodo kumaha Mama bae. Ieu mah kumaha kula bae ngan eta tadi Mama tah wudu kitu amat. Oh, kieu sia mah lain deui sia bae nya. Mama mah begitu ka dia ya setan, cak setan teh sampurna teh caina. Henteu sia. Aing mah nyarekanna ya setan. Begitu ka dia tah kabeung ka irung, cuma ka dia. Cak setan. Hitut tah, teh sampurna. Henteu aing teh hitut. Sia. Kabeungeut tah teh sampurna ngawas-waskeun pan setan. Henteu. Kaleungeun kitu kaina terakhir cak setan teh mama hitut teh sia nu hitut. Marga arti kan Gus ya.